A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Allahu a'lamu bimaradihi inna rabbakum min satuhune pangeran sira kabeh Allah iku Gusti Allah alladzi khalaqa kang ngadamel alladzi as-samawati wal arda ing sakeh langit lan bumi fi 6 ayyam dalam pirang-pirang dina min ayyamid dunya saking pirang-pirang dina dunya fi qadriha tegese dalam kira-kira ne sitati ayyam li annahu lam yakun sama syamsun wala qamarun kena saturune kalakuan iku anana iku teteping dalam panggonan fasyamsun sarenge lan oranana apa bulan walau sya'ala khalaqahun fil lamhat lamun saya Allah maka yakti ngadamal ya Allah ing sabawati wal ardh dalam secumaleretan atau sakicep meter walau duluan ulan utai ngalian usakin khol kupil matin li ta'lam ya khalqi atasabbuta iku kena arah ngawurukan makhluk Allah atasabbuta ing ati-ati Mustawa ala lazi gari-gari Musya Allah ala al-arshi natasi arash Istiwan yaliku bihi kalawan Sikang layak ke istiwa bihi kalawan Allah Yudabirul amrah Ngarumat ya Allah al-amrah ing perkara bainal khalaik dalam antaranya pirang-pirang makhluk min syafi'in orang opo in zaidatun iku zaidah in syafi'in opo kang nyapaatan ya isba'u kang nabela ya syafi'li ahadin kadang suji ila min ba'di ini angin sekian sosiani izin Allah Radunya iku ngerat manglali kaulihim kadu ucapan kufar ngucap-ngucap ilaban innal asnama tashfa'u lahum min satuhuna pirang-pirang patung iku bakal nyapaatan ya asnam lahum kabe kufar zalikum mangkono El Khaliqul Mudabbir tegese kang ngadamel tur kang ngarumat Allah iku Allah Gusti Allah Rabbukum kang dadi pangeran sira kabeh fa'buduhu kepada ibadahan sira kabeh Allah wahidu Agzelawi sira kabeh Allah fala tadhakkaruna natah maka oranana ering sira kabeh bi taifil asli fida kalawan jadi bukan tain dalam
masalah fizal dalam cek tadi Allah ngutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan nuduh-nuduhkeun makhluk tabligh supaya nyaho bahwa sang pencipta teh Allah. Tapi kupar-kupar Mekah harita teh hareraneun kabeh. Heran kulantaran Allah ngangkat Rasul ka Muhammad anu dianggap hina, yatim, ya. Susah. Bari jeung Kangjeng Nabi teh dibere wahyu. Bentuk wahyuna teh dua. Hiji anzirin nas titah mere inzar ka manusia. Nyingsieunan mun teu nurut ka Allah, teu percaya ka kaula diangkat sebagai Rasul Allah, aranjeun bakal diasupkeun digejeburkeun ka neraka. Hiji. Dua, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Bere kabar gembira jelema anu arariman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah, nurut kana parentah-parentahan ngajauhan larangan ana bi anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Anna lahum eta jelema nu ariman bari ngamalkeun eusi imanna bakal diberi ganjaran bentukna surga. Sakit. Geus lamun Kangjeng Nabi diutus jadi Rasul, ditah bawa kabar dua, hiji inzar, nomor kadua tabsyir. Nandakeun berarti ieu teh akan aya nu marentahna. Nu marentana teh saha? Allah. Ai Allah teh nu mana? Penjelasanana ieu dijelasin. Nu bantak Kangjeng diangkat jadi Rasul Allah, titah mere indar ka manusia, mere tafsir ka manusia, rahasiana nandakeun aya pangeran di dinya teh. Pangeranana mana? Ieu dijelaskeun. Disihir-sihir padahal mah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh disihir-sihir antara mawa wahyu. Wahyu teh kan model dibacakeun ku Kangjeng Nabi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta para tokoh-tokoh teh kararaget. Muhammad teh ieu teh teu sakola, teu masantren, teu ngaji, teu pernah maca Taurat, teu pernah maca Injil, tapi kok bisa kos kitu kaget kan. Matak Umi teh lain bodoh, tapi teu pernah nulis, teu pernah maca. Atuh bodoh mah diangkat jadi rasul. Teu pernah nulis, teu pernah maca. Umi ngaranna, ai ente mah nya nulis bae, nya maca bae, tapi odob. Beda kan? Baca terus, nulis terus, tapi bodoh. Ai Kangjeng Nabi teu maca, teu nulis pintar. Kepinteran Kangjeng nyaho geus kaliwat datang ka memeh penciptaan ada. Apal kabeh. Nabi memeh Kangjeng, memeh nadei kejadian.
di zaman Kangjeng Nabi Adam, zaman Kangjeng Nabi Idris, zaman Kangjeng Nabi Nuh, zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, zaman Kangjeng Nabi Daud, zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Isa. Apal kabeh. Kaget. Ieu mah pesihir kanjeng kumaha ge. Aju nyahoeun deui nu bakal tahun besok, tahun berikutnya sampaikan kan bakal terjadi kiamat. Sihir ya bah. Kanjeng Nabi teh apalan sageusna. Bakal aya pertanyaan kubur, bakal aya malaikat munkar nakir, bakal aya malaikat rahmat jeung sajabana, engke bakal aya ba'ats, engke bakal aya mahsyar, engke bakal aya mizan, bakal aya siratal mustaqim, bakal aya surga, bakal aya neraka. Wah, Muhammad mah asli mah tukang sihir kanjeng hukum lagi. Nyawan jasanya dah mah. Tuh, jadi kanjeng Nabi bae ge sihir-sihir. Kudu teu iman mah. Mentek inna lasahirum mubin. Nu mantek ulah kaget lamun ku ari kiai pajar dukun. Sebab kiai jeung dukun teh beda tipis. Setik bedana. Tuh kan ya Allah ya Rabb. Iyalah. Kanjeng Nabi teh baheula in hadza lasahirum mubin. Tukang sihir. Bisa tukang yang Nabi diangkat jadi Rasulullah atuh hayang dijelaskeun ari eta Allah teh pangeran teh nandakeun aya pangeran sa pangeran teh dijelaskeun. Inna rabbakumullah sanyana pangeran aranjeun kabeh teh Allah. Lain Lata, lain Manat, lain Uzza. Allah. Kade si ade. Oh, urang mah kate karari bae. Sial Muhammad ngarobah pangeran urang. Pangeran urang sakitu bodena kunyana dirobah ku pangeran teu kadeuleu. Muhammad mah pun tolol amatnya. Ci atuh pangeran urang kurang kumaha hayang nu rada gede ieu tah. Hayang nu gede jasa ieu, hayang pada jasa ieu. Kurang kumaha urang bage pangeran teh. Geus ba Manat, geus ba Uzza, geus ba Lata. Cih, kuari dirobah pangeran teh cak manehanana teh ieu gaib. Urang anu kadeuleu ge hese komo nu teu kadeuleu. Situ urang Arab. Bangkawarana urang Arab. Paingan Kanjeng Nabi na diturunkeunana di Mekah. Korenganan beuh lawana beratna luar biasa. Urang mah diturunkeun teh di Indonesia. Negara anu penuh adab, penuh tata krama sopan santun, teu kudu diturunan nabi, cukup ku wali. Narurut jelema. Bahkan teu kudu ku wali, urang mah ku kiai biasa bae. Atuh ku Ki Podoli bae runtuh jelema. Yeh, ku Ki Podoli runtuh jelema tuh. Raragagan kabeh. Teu kudu ku wali, nya mah setengah wali nya mah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh ieu. Nu jelas mah Kanjeng Nabi boga lawana pohara. Likulli Musa Harun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Eta adalah peribahasa. Aya Musa, aya lawana Firaun. Aya Kanjeng Nabi Muhammad, aya lawana Abu Jahal. Tandinganana pohara jasa. Mata kurang jadi kiai di lembur teh pasti aya tandinganana. Anu sesuai tandinganana jeung urang. Wah kaget. Ulah haju kiai ulah anu pindah we. Siapa urang? Pindah. Aduh cenah boga lawan. Ya Allah, ieu budak teh nyahoan sejarah berarti. Haju saya ka mana? Pindah we ngojek. Budak sial. Waduh, udah nge-grab ya. Hah? Tunggu keur hararesa. Lockdown di Jakarta lagi. Nge-grab ya. Ta eta kiai eta ngaranna kos kitu teh Ustadz Dalan. Teu boga nyali pokokna. Kudu urang inget sejarah. Aing kakarek dikiekeun doang Kanjeng Nabi mah dipaehan baheula. Tenang geus lain. Gas, jeung mah aing. Paeh hirup, nu penting mah aing mah ngaluhurkeun agama Allah. Eta karek mantep. Teu panasaran aing mah paeh ge ditembak ke kajen teuing. Nu penting keur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Deuk iraha deui.
aing ngawakapkeun hirup aing jang ngebela agama Allah. Ngomong mah bener. Di panggung dah panu kitu. Allahu Akbar. Mari kita bela agama Allah. Orengan neangan amplop. Ulah sok nyelek ka dieu atuh sia. Biasa bae sih. Aduh. Nah iya. Illa rabbakum sanyana pangeran ngaranjeun ka bete Allah. Ay Allah teh. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Anu ngadamel 7 lapis langit, nu ngadamel 7 lapis bumi. Ya Allah. Ilana 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Fi sittati ayyam. Diperkirakeun genep poe dunia. Diperkirakeun. Kok cenah kieu maka diperkirakeun pancan aya panon poe ditambah. Kakara ke langit bumi panon poena can dijieun. Bulan can dijieun, bintang can dijieun. Kan nu mantak aya poe teh, aya panon poe. Jam 6 trak muncul. Marande, make calana, kaos, bring ka cinglu. Iya. Aya poe kan karana ieu. Jam 11, jam 12, wah istirahat. Masuk lagi, keluar jam 4. Tuh jam 5, aya nu. Kaluhur teh ka ditu kapeuting naon karana? Lembur tah sia nyaho tah. Kos kitu mah nyaho da pagawean sia tah lembur. Balik ka ieu mah. Ieu bebe naon ieu salah angel kene amat ka sapunya. Aya poe ngaranna, poe gajian. Tapan aya poe teh poe gajian, aya Minggu, aya Senin, aya Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, aya Senin, aya Selasa. Ya kan eta teh ngaranna nu kos kitu ngaranna aya panon poe. Ieu macan aya. Tapi Allah geus ngajelaskeun. Ayamna min ayam dunya cak Imam Jalal tadi. Ieu teh ukuranna qadriha, ukuran mun dipoekeun mah genep poe. Ya Allah ya Rabb. Allah make jeung langit bumi genep poe, emang teu mampuheun sih lamun sakaligus. Siang nganggap sambarangan goblok. Walau syaa lamun Allah kersa erek la khalaqahunna fi lamatin. Atuh ni saya ku Allah dijieun sakicep bisa. Sakicep bisa. Gampang. Kok bisa henteu sih? Walau dulu an ulitalin khalqihi at-tasabbuta. Ye pindahna tina sakicep kana genep poe. Ieu teh ngadidik makhlukna nu bakal nyicingan bumi teh ngaran manusia. Dididik ku awal penciptaan langit bumi Gusti Allah teh teu gurung gusuh. Geus atuh urang ge dididik ku Gusti Allah ulah gurung gusuh mun aya nanaon. Ulah gurung gusuh, ulah buru-buru. Kudu tenang, tasabut ngaranna hati-hati, tasabut ngaranna dalam bertindak kudu asak tenang. Kau mau dekawin kudu tenang, ulah gurung gusuh. Lamun cek ahli tasrif mah tasrif heula atuh eta teh. Budak teh anak saha? Bapak indung aya keneh teh eueuh turunanna ti mana? Nasab ngaranna. Aki nasaha eta ngaranna tasrif teh bahasa santri eta budak teh bahasa santri di mana tuh kan tasrif ngaranna tuh atau lamun cek bahasa mantek tasawur heula sih coba eta budak tah urang mana saha bapa da saha mana saha bapa kolot da saha uyutna cik apa pendidikanana ngaranna tasawur heula masyaallah.
Abeh urang ulah kaduhu asal kapanggih geulis udah langsung woi udah lebih cepat lebih baik udah ikan sepat ikan patin tarolo siapa kabeh SBY tamang kos itu nah iya kudu lalaunan hati-hati urang teh aya berpikir sambil urang istikharah teu ka Mekah ge saruan ka Mekah nama wajib tapi waktuna ieu ka Mekah nama urang wajib tapi waktuna ke iraha istikharah heula jeung saha baturna jeung saha nu ngabimbingna ka mana ieu urang ulah padu sebab daun engkena di dituna lamun pembingingna teu beres haju kabelah ditu da teu ngabimbing urang kan deuk ibadah kan ieu mah lain ka Bali lain ka Bali mah urang mah tuh lain ka Pangandaran ka Bali onam ka Pangandaran gampang tah mongkos kitu mah asal boga duit teh hotel mana ye tuh gampang tah mongkos kitu mah selimut dan nu mana ye tuh gampang ieu mah kan deuk ibadah ibadah geus ngabaturna jeung saha urang saha nu ngabimbingna ke lamun urang aya kasalahan nanyana ka saha sebab ieu waduh teh sepi-sepi permasalahan teh haji tah ieu urang tasabut ngaranna hati-hati teh sebab Allah ngadamel langit ngadamel bumi Allah teh teu guru rusuh make antara jangan didik urang ulah buru-buru urang ya Masya Allah dek dahar ge ulah buru-buru dek dahar urang geus lapar mau atuh porosotkeun heula salalana ha sia bangkos kitu pantolol lalaunan ngadoa bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi aduh cak babaturan geus sia bae nu hadarat aing dahar we teh lah kaburu urang mah kos kitu teh teu kaburu mentek dahar lagi atuh dibarengan ku setan setan kan bebeja cek setan teh Gusti abdi teh mana dahareun abdi dahareun sia mah tuh di mana nu dahar teu maca bismillah mana pamajikan abdi tuh pamajikan sia mah tuh nu jimana teu make doa heula eta urang mah bentak urang mah jima teh geus dibarengan ku setan jadi dibujur teh pun kadeuleum empul-empulan jeung setan duaan ya Allah atuh mejeuna boga anak mah resepna ulin bae nonton TV bae HP 5 terus itu tahu jata tadina teh didoaan heula Allah karim oke cara ieu geus anak baranakan kumaha cenah kieu atuh kawin deui ku hari doaan kadenge kudu diimah kieu mah kos kitu bae cenah mapatahanan tuh sia mah di papatahan bener hes kumaha meureun teh awewe teh ku tarolol teh nya cek urang maka kakak baheula jeung kula kawin tilok maca doa anak urang teh geus kararitu bae wayahna coba ka urang supaya boga anak anu soleh jeung kula mah geus ieu teh anakan kula mah kawin deui bae ka urang kula ge ngahareukeun ambo budak pohara jasa bener neng ieu mah lain lalagaan kula mah ngadenge eta bae kabita jasa asana dunia tiisnya ieu sanajan keur lockdown ge tiis basan corona tinggal corona geus ya Allah ya Rabb geus beres dah pangeran teh Allah teh nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi genep we diperkirakeun summa istawa 'alal 'arsy dulu Gusti Allah teh ngungsi cicingan jeung leng luhureun arsy teu kaharti kumaha teu kahartina pan Allah bisa diuk di aras atuh meureun aya tempat na aya kitu mah aya tempat mah meureun urang bisa silaturahmi ka ditu
Allah teh keur diuk bae di aras yeuh urang ka ditu ka Allah. Siap ka Allah di aras emang kendaraanna boga. Urang nginjem heula. Ka Amerika boga, Soviet boga, Cina boga, Apollo. Atuh nginjem bata kunaon, tinggal ngabengsinan doang tuh. Di mana saya beli bensin? Ai eta diterep. Siapa goblok? Orang hijau heula. Ayo. Ya, orang hijau heula ka dulna travel itu pada hijau apa? Ka mana silaturahmi ka Allah. Emang Allah di mana? Bejana di aras, di luhur. Bisa kos kitu tah urang teh. Lamun memang Allah cicing di aras. Ieu teh mustahil lantaran Allah memukhalafah lil anu sok diuk mah anyar. Pan mantak Allah mustahil cicing di aras. Lantaran aras nangieun Allah. Ari aras nangieun Allah berarti kan Allah teu butuheun ka aras. Lamun Allah butuheun ka aras ai eta memeh nyieun aras Allah di mana? Hayu pikir ku sia. Pan eta aras lagi nangieun Allah. Mimiti nyieun 7 lapis langit, hajut 7 lapis bumi. Tidinya Allah teh nyieun aras. Berarti kan langieun Allah mah aras teh anyar. Memeh nyieun Allah mah berarti kan geus aya atuh deuk naon make ngabutuhkeun cicing di aras. Dieu oge nya makana. Pikir ku sia kotak sia. Tuh. Ari eta kumaha ya tu sumastawa 'alal 'arsy. Cek ulama salaf tetap Allah teh istiwa di aras. Istiwa teh cicing. Ngan cicingna istiwaan yaliku bihi. Cicing anu layak ka Allah. Nu urang eueuh nu nyaho kelayakanana sebab mukhalafah lil hawadis. Ai cicing ba cicingan wallahu alam cicingna kumaha? Ulah digambarkeun sakumaha cicingna urang di kursi. Kita mah kelayakan Allah cicing di aras nyanggakeun sadaya-daya urang mah teu nyaho. Kok bisa teu nyaho urang? Cukup teu nyaho al ajzu an idrok. Al ajzu adil idrok. Idrok. Apes tina ngaidrok kana kaayaan Allah. Urang sakitu teh geus idrok teh geus idrok sakitu ge. Eta teh geus iman geus sakitu. Cukup we geus sakitu mah geus. Cek salaf letak cek di dieu istiwan yaliku bihi. Emang kumaha kitu inu mantak make jeung Allah cicing di aras walaupun cicingna anu layak ka Allah mukhalafah lil hawadis ulah hayang nyaho cukup sakitu ge. Ieu gambaranana langit kahiji di luhurna langit kadua leuwih gede deui katiluna leuwih gede deui kaopatna leuwih gede deui kalimana leuwih gede deui kagenepna leuwih gede deui katujuhna leuwih gede deui bumi sarua lapisan kahiji nu kadua leuwih gede nu katilu leuwih gede nu kaopat leuwih gede nu kalima leuwih gede kagenep leuwih gede katujuh leuwih gede langit jeung bumi teh nu 7 lapis sakitu baladena Allah teh nyieun aras moal anu nyaho bumi ge urang teh nyaho ka aras ya Allah ya Rabb ieu teh naon ieu maksudna kahebatan Kanjeng kahebatan Gusti Allah kampoharaan Gusti Allah kudrat iradat Gusti Allah datang ka Allah nyieun aras eueuh nu nyaho kuaweuna nu nyaho cak Allah summastawa 'alal 'arsy. Dit nyaho di mana sia? Ngan aing seperti kitu. Maksudna urang teh lamun di dunia ya kecarita di dunia. Camat boga kursi leutik kursi camat. Naik ka bupati boga kursi rada gede. Naik ke provinsi gubernur rada gedean di kursi bupati. Naik di kementerian rada gede. Naik di istana kursi geus wadana pisan gedena. Dah kiai sok amat. Emang nyaho ka kursi presiden ya sarua bae. Sia mah tolol. Nilaina
kursi presiden RI 1 teh ulah sambarangan sia dihareupeun aing ulah sambarangan aing teh loba anak buah aing polisi sa nasional anak buah aing kabeh TNI sa Indonesia nasional anak buah aing kabeh menteri anak buah aing kabeh bila perlu ku aing dicopot diganti nyaos ya gubernur anak buah aing bupati anak buah aing camat anak buah aing raja nu panghandapna erat arau eta teh anak buah aing macam-macam sia ka aing ye RI 1 bu puara mah teh puara lah kumaha nyana bae terserah awakna dek lintu dek kuru nu penting keputusanna eta raja nu kos kitu teh ngaranna ulah seuri sia ya raja eta eta bau lamun raja geus diuk di singgasa didengekeun ku berbagai elemen kiai ngadengekeun ustad ngadengekeun santri ngadengekeun pengusaha ngadengekeun ayo geus puguh bangsa DPR wah kabeh sa Indonesia ngadengekeun deuk salah deuk keputusan raja seperti eta sakican sabaraha di urang Firaun mangalegogan jelema Namrud ngalegogan jelema iyalah keputusan raja puhara Gusti Allah teh summastawa 'alal 'arsy ayo sia nu nandingan salapis bumi jeung langit teh nu nyaho komo lapisan kadua komo lapisan katu sampaikan ke Sidratil Muntaha sahanu nyaho aras sahanu nyaho moalana summastawa 'alal 'arsy sieun urang para mata Gusti Allah eta laga nu nyaho tah mah ikir carita istiwaan yaliku bi tapi cakolap mamaningan ditakwil bae istawana bimana istaula jadi berarti cokot masdarna istilah istiwa teh bimana istilah ai istilah mah hartina membawahi utar atur ngalindi istilah ngaran Subihal istilah bil istiwa bijamil qarol pikulin dzukirul musyabah be wa wal istilah wa hudipal musyabah dzukirul musyabah be wa hudipal musyabah wastuiro ismul musyabah bil musyabah istawa di mana istilah itu dari kita mas gitu tuh tumastuko minal istilah di mana minal istiwa bimanal istilah istawa bimanal istaula oh jadi majaz istiarah yang bener nyon teh nya teh sebenarnya pohon deui teh nya teh ha tuh kan ada subihal istilah maja masdar teh ngaranna teh eta nu geus namanya istiarah aslihna subihal istilah bil istiwa yamil qarol pikulin itu teh geus kitu teh geus jadi tah kos itu eta ngaranna majaz naon kitu ngaranna asliyah ala sabil asliyah wastuqa minal istiwa bimanal istilah istawa bimanal istawa bimana istaula ala sabil istiarah tasrih wa in jarat pipilin fi masdai harfin atabayatan wa in jarat pipilin au harfin atabayatan tapi au mustaqim atabayatan tapi cek ulah jauh-jauh halanan ulah cek Samarqandi luhur teuing ulah cek Johar Maknun luhurkeun cek mama satibi dina nastai wa in jarat pipilin au fi harfi au mustaqim atabayatan tapi deukeut we urang ulah jauh-jauh neuk hayang nu rada jauhna mal kaburu dahar sia kadung cukup sakit tuh kayak jadi orang lembur mah sakit tuh bae sakit tuh kayak puyeng sakit nak ngaji kemana sih dah kos itu jadi berarti sumastawate bimana istaula artina ngalindi numantak hatina ngalindi atau marentah numantak dilanjutkan gua digadi aing ngalindi jeung marentah makan teu kudu boga tempat sama kos itu mah ngalindih merentah atuh tempatna teu kudu boga tempat mokola palil hawadits ieu mah gampangna bae lamun kurang dicuk-cuk deuleuan
komentar ahli-ahli tafsir tingarti datang ka tengarti ti tengarti datang ka leuwih tengarti. Urang geus iman tuh kan. Lanjut yudabbirul amra min syafi'i ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Yudabbirul amra yudabbiru tadabbara yudabbiru tadbiran farhayu fariwa tafrihan ay tadbir cek lugat mah an-nazru fi adbaril umur wa awaqibiha litaqalal wajhil mahmudi cek lugat wal muradu huna takdir wala wajil atamil akmali kira ari ngaran tadbir teh mikiran kana tungtung perkara akibat teh dipikiran karena tadbir litaqwa ala wajil mahmud supaya terjadi teh bagus terpuji eta ngaran tadbir. Jadi memehna naon teh ieu tadbir heula pikiran heula urang endek ngabangun hotel sekitar 10 tingkat ieu teh kudu dipikir heula pikiran heula lamun 10 tingkat berarti kan ieu kudu bake kitu cakar ayam nage geus lain cakar ayam cakar bebek di samping eta ieu kudu make kitu paku bumi rancanganana teh seperti eta bobotna 10 kitu tingkatnya sebaraha 100 ton berarti kudu seimbang jeung kahandap sarua urang ngajen nyen menara da ieu bakalna menara teh menara Banten nangimpi ieu teh menara Banten teh nu bakal teh ieu kahandapna kudu akur jeung kaluhur lamun kaluhurna 15 meter kahandap kudu 15 meter lamun kaluhur 20 kahandap 20 terjadilah di Indonesia kurang pemikiran nu kaluhurna 20 meter nu kahandapna ngan 5 meter moal kebal sing hade orok ulah aya di dinya orok ulah aya di handapeun orok lo bang ajungkal kurang ngaranna kurang keseimbangan tah eta ngaranna tadbir jadi memikirkan ieu kumaha bakalna supaya maslahat, supaya rapi, supaya terpuji. Tidak terpuji teh ulah acak-acakan. Urang ngabangun jalan, make cor bangunan beh pohara. Nu lewat dah kadinya teh sapeda atuh corna ge handap bae. Ieu motor atuh sapira motor, corna ge asal-asalan eueuh masalah. Mobil ge sapira karimun. Kita kudu hebat-hebat corna. Mulai ningkat kuarima nu liwatna geus aya Fortuner, sedan baby van, Lexus, eta kan aya tonan bobotna. Berarti kan kudu ditaekeun. Oh ieu mah lain. Jalan teh ieu mah kan dari Sabang sampai Merauke mah teu bisa macem-macem ieu mah sebab jalan lintas ieu mah jalan wow Walanda baheula. Nang kerja rodi. Berarti kan nu liwatna ge bus, truk engkel, kontainer dan lain sebagainya. Ulah asal-asalan atau ngecorna karena tadbir supaya rapih geus ulah aya jigleg deh ulah aya jigleg ieu encan dicor ieu geus ieu jigleg masyaallah ieu kan loba tukang endog nyumpahan sanu ngecer goblok ka bupati tek paeh ujung-ujungna kan ka bupati padahal anu ngalaksanakeun makan lain bupati ngan nyana teh nyahoeun ka anemerna teh nyahoeun ka proyekna ketua proyekna bupati disalahkeun goblok teh bupati kunaon emang endog aing beak aweuna jalan ieu eta ngaranna henteu tadbir tangkos kitu goblok ye kaget atuh jelema mantak naon sondaikeun atuh kadinya kitu tah abeh ngeunaheun set eta ngaranna mikir akibatna kan loba nu ngajar ungkel teh kos kitu teh. Tah eta tadbir eta kos kitu ngaranna rapi. Urang deuk kawin ulah asal geulis.
gelis aing bogoh itu bogoh geus dak be meunang be sabulan pisah ranjang emang kunaon aduh budak tuntutanana horenganan masyaallah karim wahara jasa ieu hayang itu ieu kudu aduh budak ieu mah aing mah sarua jeung kawin jeung jurig tadi mah disanjung ieu kurang takbir kurang asa kedeul dek bangun imah sakumaha imahna ceker aya mah ulah leuwih teuing ulah kurang leuwih teuing boros pugu ngabangun teh ngan sakadar teh endekna teu ditingkat tapi cakar ayamna masyaallah 2,5 meter hijina kebelah dituna make besi anu eta teh anu teu ngaranna BFF sia mah salah ngomong sia tolol ieu ngabangun satingkat teh mah kos kieu teh boros ngaranna eta disesuaikeun tadbir ngaranna minta kurang perlu tukang gambar ieu ngabangunan imah ukuranna sabaraha sekian kali sekian 3 tapan dan teu coret ieu seperti ieu lah aya sakola anak-anak naon tah ngaranna nu keur sakola naon naon ganti aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah takdir ngaranna supaya sesuai jalan supaya. Nah, lu jadi DPR ge ieu kan dek urusan negara. Ulah orok atuh menjadi DPR teh. Kan dek urusan negara. Masya Allah di jero negara teh aya kiai, aya ustad, di jero negara teh di kabupaten teh ieu teh aya politikus, ieu teh aya pengusaha, ieu teh aya pedagang-pedagang kanon gitu ngaranna pasar, aya anu dan lain-lain sebagainya. Masya Allah lain lalagaan majmuk. Nah, ieu bakal diatur teh ku DPR. Atuh DPR na kudu nu bisa bagaimana caranya supaya bangsa negara khususnya sakabupaten mun urang jadi DPR kabupaten teh nah ieu supaya rapih kumaha eta jelema ngaranna asal teh kitu lain jelema teh jelmaan nu jadi bupati ge kudu bener ulah asal merean duit ku sia dipilih bego iya jang urusan bangsa jeung negara. Di Indonesia kan berbeda, jeung Turki berbeda, jeung Suriah berbeda, jeung Baghdad berbeda, jeung Mesir berbeda, jeung Saudi Arabia berbeda, jeung Thailand berbeda, jeung Korea berbeda, jeung Cina. Walaupun di urang teh aya sababaraha agama, tapi dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah karim, jadilah NKRI dengan lambang Pancasila. Kurang kumaha deui? Loba nu jadi wali, jadi kiai, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya adem ayem. Sebab naon? Nu jadi DPR na mengetahui karakter bangsa, jadi MPR na kitu kene, jadi pemimpin na kitu kene. Nah, ketika geus lain, ieu geus mulai endek aya huru-hara. Subur di kepresidenan Pak Harto tentang membangkitkan semangat bangsa. Kajian kumaha ge ajukan sesuai dengan karakter asal tidak menjalahi undang-undang di zaman Pak Harto. Silakan diajukeun kabeh dipajukeun modalan kabeh. Terus eta mah nama membangun bayar di replita. Pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita membangun. Jadilah seperti Kiai Indonesia teh berkat Pak Harto. Ganti ku Habibie. Wah, sekecil mungil. Alhamdulillah bagus, tapi turun dengan segera. Ganti dengan Gus Dur, napas agama luar biasa. Polisi ka santri hormat, ABRI ka santri hormat, PNS ka santri hormat. Di kepemimpinan Gus Dur lantaran Gus Durna walaupun bicara demokrasi tetapi aya naonan beun Gus Dur atas nama kiaina henteu pernah pudar. Dibawa ke Amerika tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Inggris tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Perancis tetap Kiai Gus Dur. Gus Dur mah make celana pendeknya kiaina teu leungit, heran kula ge eta. Heran ku ari teu pernah make celana pendek kiai jeung abuyana. Kiai jeung abuyana maksudna eta teh jadi kieu, maksudna ieu kumaha? Wallahu a'lam aya naon. Seperti gitulah wali Allah. Malingit
sebab zohir masa pira zohir lu bakal balik ke tanah batin kekiaian asli berarti ngobrol jeung Bill Clinton nu tadinya direncanakan setengah jam jadi 2 jam ngobrol jeung Presiden Prancis betaheun luar biasa komo jeung Arab mah jeung berbagai negara-negara bertah kan Gus Dur mah sebab henteu diajak serius diajak lalagaan kabeh Presiden Prancis jeung Presiden Amerika jeung Gus Dur naik kapal dengan bangga cek Prancis buka kacanya kenapa saya pegang wah ini adalah naon gitu karena negara Prancis kok tahu sih sebab di situ ada perbatasan hebat cek Gus Dur Amerika tuh buka kaca ini Amerika emang kenapa ini ada menara Amerika hebat cek bagian Gus Dur kuari buka kaca ini Tanah Abang emang kenapa ini airlogi saya ada yang nyolong siapa Gus Dur bisa Masya Allah udah saya yang menang kan sekian nanti ongko ongko menang Gus Dur lalagaan lah kos gitu berarti kan cerita Tanah Abang lain lalagaan teh bangsatna pohara jasa kita kus gitu jadi mah aku nggak ngomong kos gitu baik nggak mana loyongna kita kos gitu Masya Allah saya sudah tidak percaya lagi kepada kiai kota sekarang saya berdampingan dengan kiai kampung kita kan bermakna akhir-akhir hayatna manehanana teh saya lebih suka dengan kiai kampung emang kiai kota kiai kampung iyalah Gus Dur Masya Allah istimewa nah hampir kabeh hormat ka Gus Dur berbagai elemen pas Megawati udar kembali pas SBY adem pas Nukuari subur mencaci maki tentang Islam subur aya maksudnya aya beberapa tokoh 5 tokoh teu kudu dicaritakeun ku kula di kepresidenan ieu anu mencaci maki Islam luar biasa dicatat ku kula si A si B si C si D ieu teh lain lalagan sangat subur seakan-akan dibiarkan okosna teh atau mungkin ieu teh urusanna politik harus demikian dan lain sebagainya dan gerakan-gerakan tentang keislaman ditutup berjamaah bae ge kuari dengan Covid harus 1 meter Jumat aya nu geus ditutup deui masalah ieu mah keur carita keberadaan setiap presiden wajar kenapa wajarna sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan. Kuari lebih dahsyat teh dijajah urang teh. Encan merdeka seutuhna. Masih kena dijajah. Ente ge dijajah ku pamajikan teu karasa sia. Teh awak ditangka kuru kitu. Eta gara-gara penjajahan eta sebenarnya mah. Ya, sia suri-suri. Dijajah. Urang hirup kudu merdeka ulah dijajah kos gitu. Kawin deui. Sia jadi cacing sia. Negara urang sia teu bisa dikendalikan ku urang sorangan dijajah. Laksanakan, biarkan kamu yang jadi presidennya. Tapi saya raup keuntungannya seakan-akan seperti kau sih. Iyalah Indonesia. Saha nu bakal mampu menjadi kesatria. Wallahu a'lam. Mata Gus Dur pecat. Dia pecat. Amerika ge bingung. Wah, ieu geus kaluar ti aturan demokrasi aing cek Amerika. Min, sini Min. Lain Amin Ma'ruf ya mah. Min itu. Nih, dimodalin, turunin. Sarua jeung kitu ieu keur carita. Nah, ieu wallahu alam kaharepna urang bakal kumaha. Tenang bae tetep kajin kumaha ge bangsa Indonesia ibu pertiwi urang tetep bae lambangna tetep Pancasila dioget-oget kumaha ge harga mati tetapi kok ieu kaayana kos ge seperti ieu penerapan seorang kepala negara nah tinggal sabar sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun ada kuat yang kos ge kaayana ayo
Setiap presiden seperti itu. Lamun dicaritakeun ka jero urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Teh kudu geus ikutilah. Sewajarna tunggu tanggal mainna bakal kumaha. Cek urang Bandung teh mah atuh sireum ge ai katincak-tincak teuing mangegel. Ulah paeh tolol sia. Coba peribahasa siapa setiap ka peribahasa goblok. Sireum ge tincak-tincak teuing mangegel. Eta peribahasa teu bisa disebutkeun paeh. Aduh. Masyaallah. Sarua jeung ingin hati memeluk gunung apa daya gunungnya Bitu. Ulah kitu. Asli ke. Ya. Yes. Yudabbirul amra min syafi'illah min ba'di. Lantaran Allah geus istilah membawa hideung ngalindih merintah. Yudabbirul amra. Allah teh urusan bainal khalaq. Ya Allah ya Rabb. Mantap. At-taqdiru 'alal wajhil atammil akmal. Supaya rapi manusia anu nyicingan alam dunia diutus setiap masana ku Gusti Allah rasul. Jang nyampeikeun indar jeung tafsir. Allah teh nyiptakeun surga, nyiptakeun neraka nu bakal dieusianana ku makhluk nu ngaran manusia. Terus unggal zaman nu kuari urang di zaman urang, zaman nabi urang, nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur ku Gusti Allah. Yudabbirul amra. Allah ngatur urusan bainal khalaq. Setiap saat lumantak aya bae penyampai. Zalu taibatu zahirina 'alal haq. Moal eureud umat Kangjeng Nabi di unggal nagara aya anu berjibaku zahirina 'alal haq. Hiji bae masa kabupaten aya, hiji bae masa provinsi aya, hiji bae masa negara aya. Jang nyampaikeun rukun Islam, jangan nyampaikan rukun iman nu asli. Jangan nyampaikan surga jeung neraka. Aya be zahirina 'ala haq wali Allah. Tapi di ditunya la ya zalu taifatun loba berarti kan. Di Turki pasti aya, di Baghdad pasti aya, Uzbek pasti aya, di Moskow kajen kuku mage aya. Geus bogo di negara-negara Timur Tengah Islam mah. Di Cina bae ge aya. Teh sararieun yang dibeulem di Cina teh. Nu dibeulem, geus segala rupa. Di Rohingya urang nyarita lagi. Tapi tetep Islam muncul terus zahirina 'ala haq teu pernah sieun. Komo di Indonesia mbayurci. Di Indonesia mah tuh lahir geus Islam. Pandeglang sapandeglang Islam kabeh serang saserang pandeglang, serang saserang, rengkas betung. Islam ambalaya saeutik Kristen teh Tangerang kajen hukum lagi mayoritas Islam. Jakarta kajen hukum mayoritas Islam. Ayo detik memanakeun teh. Tinggal urang make priwit bae. Dipriwitan ku urang. Aya naon ieu? STNK di bawah enggak? Emang kumaha gitu ya lamun ku urang geus dipriwitan bangsa. Masya Allah tiba heula ge nungguan kiai. Kurang kumaha Imam Bonjol, kurang kumaha kitu cut. Kurang kumaha kabarana Ki Hasyim Asy'ari. Terus dengan rekan-rekan kiai. Kuari ge tinggal nungguan bae, nungguan kiai anu beneran. Ieu teh priwit mana ye? Wah, be aku polisi kabeh priwitna. Awas, lamun sekali di priwitan delekeun di Indonesia. Ieu sekarang barengan ieu kan urusanna politik lah. Tenang. Kalem. Ieu kan yudabbirul amra. Diurus
diurus ku Gusti Allah jampi sorga jampi neraka umat maka jeung kumaha ge asal gempur sorga beres dengan atas nama sorga dan neraka dengan atas nama Islam menang orang ngelawan Belanda itu dengan atas nama demokrasi dengan atas nama Islam atas nama surga dan neraka kamu berangkat batik sorga menang jaya Indonesia dengan bahasa seperti eta menang orang ngelawan penjajah banyak wari orang geus diuk cicing di dia berabad-abad masih kene orang teh tenang bae gairah itu gairah encan ditiup genderangna kayak geus ditiup mah cekal bedug tabeuh duh aya naon ieu kiai Jumat yudabbirul amro lamun Allah deuk yudabbirul Allah teh yudabbirul amro nah diuruskan ku Allah Allah ngutus seorang utusanana nu dipercaya saat ieu Kangjeng Nabi emang geus maot can Kangjeng Nabi teu maot nu bantek talaleger ge kiai-kiai di lalembur teh aya Kangjeng Nabi ya iraha cenah Kangjeng Nabi mah makamna di Madinah secara zahir iraha cenah goban secara batin emang henteu loba wali anu kaparangi jeung Kangjeng Nabi wali Allah asal maca selawat teh kepada Kangjeng Nabi instruksi Kangjeng Nabi encana instruksi ti Kangjeng Nabi tenang bae heula nu mantak ulah-ulah naon putra daripada Sayyid Maliki almarhum al-Maghfurah ulah kapan kapanggih waktu kamari ke Mekah begitu ngobrol cek ulah teh apa Sayyid henteu pernah ka Indonesia mencek bahasa urang lagi Arab di itu ngana mau di Arabkeun ya siana teu ngarti pan kumaha teh jawaban anak sudah beberapa kali istikharah belum ada izin dari Kangjeng Rasul selesai jawaban geus selesai lain lalagaan eta jawaban oh iya tunggu itu berarti kan nyambung para habaibnya rambung jeung Kangjeng nu asli mah kiai sarua nya rambung jeung Kangjeng itu lamun geus aya instruksi Kangjeng gempur apapun yang terjadi geus diperintah ku Kangjeng Nabi bae berarti aya Kangjeng Nabi di itu urang disambut ku Kangjeng Nabi ya komo bangsa dukara dia gede hutang ya gak saya kena siapa emang kurang gitu kita negara apa agama lain mah debt collector kayak Imam Malulung puyeng nih siapa jadi pelampiasan goblok geus atuh kuari diatur ku Gusti Allah supaya manusia asup ka salorga diutuslah Kangjeng Nabi sebagai utusanana nyampaikan inzar jeung tafsir ulah majarkeun eta pangeran Lasata Uzamanat jeung pangeran-pangeran nu ngaran patung batu bakal nyapaatan dijelaskeun ku Gusti Allah ma min syafi'in aya anu ngabela yasma'u li ahadin anu bisa nyapaatan ka urang ka salah sahiji malaya illa mim ba'di izni kecuali sabada izin Gusti Allah sedangkeun boro-boro nyapaatan eta batu eta kayu di dunia na ge teu bisa ngomong-ngomong acan robah ge dirobahkeun bahkan nyana nyungkruk ge teu bisa robah sorangan kunaon atuh di pangeranan Allah ge teu izin atuh komo jaga di akhirat lantaran boga keyakinan kufar Mekah teh boga keyakinan bahwa innal asnama tasfa'u lahum engke patung-patung teh bakal ngabela jaga di akhirat cak Gusti Allah Muhammad sampaikan ma min syafi'in illa min ba'di idzni boro-boro nyapaatan aing na teh suka teu ridho penyakit nah urang mah alhamdulillahirabbil iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Tinggal ulah ngembangkeun keimanan orang, ulah goyah, ulah ragu. Situasi politik antepkeun, situasi ekonomi mangga bae, situasi budaya urang mah tetep bae urang anu bakal nyicingan antara surga jeung neraka. Ulah datang ke neraka.
kudu ka sorga kajen kukumaha ge rapihan karunyaan diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang kecuali urang kajen teh politik ekonomi budaya jeung sajabana los sama urang mah alamatkeun geus sakitu sebab keur kacau ayeuna mah tuh keur kacau aya nu urusan kajen cenah ieu urusan agamana jaloba profesor di luhur teh jaro ieu agama jadi kosi loba jenderal ti polisi loba jenderal ti TNI cenah eta geus kabeuli kabeh lah moal kajen kukumaha ge di jero dieu geus aya tauhidan kajen kukumaha ge dek dirusak agama urang marudah kajen kukumaha ge nyana ge sing yakin urang kos kitu da teh ulah kababawa ieu situasi politik ieu mah masyaallah lamun geus bebeneran kudu perang nu ti heula kiai mah ti heula teh ngomong anu diheula-heulakeun mah kenapa rae sia bae ka ditu teh bagi budoli apa kos kitu mah henteu lah tetep bae kiai ka juga tampil ka jeung kumaha ge moal bisa teh tampil di mana jeung irah bae kiai bae deuleu di luar negeri di Indonesia itu kiai malulu asal geus bebeneran ieu teh geus urgen kudu berangkat encan mah hanya demi kursi demi kedudukan demi dunia keheula atuh banyak urang ngabela anu kas karari itu mentak sing asak tadi ge ulah gurung gusuh sing asak maca politikna sing asak maca ekonomina urang kuari lamun maca politik capek di Indonesia teh sebab urang mah tadi ge teu berdiri sendiri secara politik berarti urang dijajah politik dijajah ekonomi dijajahlah urang ekonomi teh urang teh keur dijajah teu bisa berdiri sendiri sabenerna mah di urang teh geus resesi tanpa non covid geus resesi bari aya covid ngeunah dengan atas nama covid resesi kaget apa urusannya urusan urang mah tetep we salat we puasa dagang lah dagang kajen kukumaha sebab naon tiba heula ge tilok aya nu diberean beas ku pamarentah dagang urang urang lamun endek bebeja iraha ieu duit anu 600.000 teh iraha eta urang teu kudu ieu mah keur carita doang dagang lah geus kage hitung-hitungan aya di akhirat aya hitung-hitungan aku hari urang mah dagang bae wae dar geus saaya-aya urang engke di akhirat dirarante nyana Pak mau kemana nyana pastikan tunggu itu kok dirante uang covid penuh di sini yes ya cak aing ge hore rame-rame hore isin we tungtung nama apaan iya di akhirat we mah ka surga kabeh kahayang mah udah ditenangkan baik tenang ulah aya naon insyaallah moal aya naon moal aya nu bisa nyapatan kecuali sabada izin Allah Zalikumullah waduh mal kaburu make bahasa-bahasa kitu naon ngaranna bilaga sebab ieu geus berang teh ngendeg diangge setik zalikum isim isyarah mana nya isyarahan bau eta Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi beriku teh jeung aras-aras yudabbirul amra poharamat eta Allah rabbukum ulah salah milih pangeran geus pa'buduh ari ibadah ulah salah sing tanggep pa'buduh ibadah ka Allah urang mah geus geunaheun kuari alhamdulillahirabbil alamin ditita ibadat eukeur urang mah afala tadhakkarun apakah maneh teu areli sing eling mikir geura Allah teh anu ngadamel langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi sanggeus sakitu Allah nyieun lauhil mahfuz nyieun aras Allah teh merintah jeung utar atur yudabbirul amra ya Allah ya Rabb jeung nu bakal japaatan teh Gusti Allah melalui hamba-hambana anu dipercaya ku Gusti Allah ulah boga pemikiran bahwa eta patung-patung teh bakal nulungan di akhirat moal aya nu bisa nulungan kecuali sabada izin Allah nu mantak teu apalah tadzakarun teu mikir sia kadinya tapi pikir atuh ku sia deet amat sih aingin Apollo bisa aing mikiran pangeran teu bisa deet amat sih jet bisa tapi pangeran teu bisa sia
siaga eta boga leungeun nanti Allah kunaon atuh boga otak nanti Allah kunaon teu dipake mikiran eta tah sang khaliq afala tadzakkarun mane teu mikir urang mah teu kungsi mikir geus iman ti heula berarti kan urang mah hebat leuwih hebat-hebatan profesor sebenarnya urang lamun kukula dicaritakeun sabaraha tokoh komunis anu hianat tadina membantai kemudian asup Islam dengan hidayah ti Allah aya catatanana kan dina kitab teh di zaman anu geus puguh Kristen geus puguh Yahudi anu menang hidayah mah iya komunis bae komunis di Soviet masyaallah urang lamun nyaritakeun tentang perjalanan komunis loba anu arasup Islam dengan hidayah urang mah teu profesor teu doktor boro-boro eta sakola ge baheula teh ieu teh datang ke kelas 2 bae lantaran teu bisa bayaran ge ku suluh ban baheula teh bener teu tapi iman ke Allah mahal amat Masya Allah sekolah kelas 2 tapi di akhirat ke surga galakeun profesor iya banget tuh kos karena iya banget tuh kadang pikarunyaeun teh gitu afala tadzakkarun apakah mana teu malaliki pangeran nu sakitu hebatna urang mah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan iman urang dikuatkeun ditegerkeun dibawa ku urang ka akhirat husnul khotimah sehingga urang di akhirat diijikeun jeung ahli-ahli Allah dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam